hujan-hujan kieu ngopi teh sorangan deui. Siki salah ka mananya. Telepon ah. Naon sih ieu teh? Siki salah. Sia keur naon? Aya naon euy? Aing teh kerebahan, keur molor sia teh. Ah, ganggu we. Waduh. Rebahan wae atuh jang skeun keur dirawat sia teh. Eta cungur sia teh, kawas nu teh disakolakeun. Aya naon sia teh ieu teh? Maneh telin hayang gawe. Aya loker euy, ayo ngabejaan ka maneh. Gajina gede. Alah, sia mah bunhau ah. Aing mah teu percaya nyir ah. Sungguh ieu mah sia teh. Sia mah dibejaan ka don balel. Ih, ieu mah gajina ge gede. Keula ieu teh gawe naon nu sabenerna? Lamun bener mah aing daek ah. Di bor mah gaweana mah sia teh. Bayaranana 50.000. Gawena di jam genep isuk-isuk tipkeun ka jam 12 lohor. Dibere dahar sakali sia teh. Jeung nu amis. Hayulah siap, ari kur gawe setengah hari mah. Oh, mau bayaran gocap jeung dibere dahar mah. Tapi bor mana ieu? Bor mah sia teh. Borongan macul. Weh, si lurus tunung. Kok jauh deh. Ah. Tiris-tiris kieu mah nya ngeunana ngarokok jeung ngopi heuh. Cik lah aing ngeteng atuh. Kelah heula aing heula eta. Nete. Aya hiji deui sia teh. Aduh. Oh, bener. Asa jadi lalakinya kieu mah. Nikmat gitu kadang mah. Rokona kretek. Be good day. Caang dunia teh ngopi ieu mah nya. Sangkilan rokok kreteknya komo deui rokok kapasan. Alah, keur kieu mah rokok naon we kenyot, nu penting mah heunah teh. Tuh nya kopi jeung rokok mah. Wah, geus caang deui wae ngeunah euy. Wah. Set. Sabata pelong merah gagah. Tiga Bung Karno da. Ha, goblok siga bungkusan, sia mah. Tiga Bung Karno sia teh. Caang deui wae rokok jeung kopi mah euy. Aduh. Ger, euy. Sia wae ngopi teh, aduh. Ayeun. Alah. Beakeun euy. Anjing, ngantek ah ayeuna. Punungan anjing. Kerja naon si lain? Ieu cek maneh, imah alusna kumaha euy. Hade 2 tingkat, hade 3 tingkat ieu imah. Ari cek urang mah sih alus kene 3 tingkat gitu meh teu lebar lahan. Sok atuh dikiraha maneh. Dieun ieu. Ah, ke deui we.
Da soalna urang can boga duit. Soalna ieu imah batur. Stres anjing. Bukan teh masih ya. Tadi ngukur-ngukur imah batur. Aduh.